Hujan isuk teu eureun aing mah euy. Kumaha aing nyuhan heula ya. Aduh, masih kakek can ka dieu ieu teh mun lapar aing mah. Hayang ngopi. Ya gawe tangkal sampo. Gablak dunungan nih eueuh muntruk-muntruk ka dieu. Aing teh hayang ngopi di tadi tiris ampun aing mah eta gablak dunungan soak aing gitu-gitu teh teu muncul-muncul bongkena hujan Nah, kita kalau ngejejet gawe nanti aing grogi ngolikeun teh kitu mah sampeurkeun lah ku aing tiris itu ninggal krojol lila di arep-arep teh naon tengah jejet gitu mah bebenangan tuh kabulusan tiris kabulusan teh meh ngopi pumpang pegarpuhankeun di ditu tuh garpu naon atuh tanggal sampe panggarpuhankeun di ditu tuh hujan keneh meureun keun bae hujan mah ai kulim teh loba mana teh lah ditu tuh panggarpuhankeun di ditu kade urang rek melak tanggal sampe nya heeh jejet gawe teh hayo buru ka itu ini duak lieu koe lah rupa-rupa gablak dunungan teh aing mah pungguh hujan keneh titah manggarpuhankeun itu cenah aing rudak aing mana hujan apa di ditu apa di dieu ieu teh nya manggarpuhankeun teh si kakek teh di mana cen iya bangun teh di dieu aku aing di dieu sugan iya tiris bukukeun si goblok teh kalah ngajarog deui kita nganggarpuhan teh ih ampun aing mah Gus ya teh hei naon eta gogoroan balik deui lain hek bawa kopi ka dieu teh tiris jangan asyaku ngajarog deui geus nganggarpuhan teh apaan eta astagfirullahaladzim pak aing teh balak tangka sampel lain dijitankeun kieu garpuna goblok teh kudu kumaha ceuk maneh ti ditu dieu tadi nyarenteng ka aing keur ngiuhan panggarpuhankeun ieu cenah tah nu di prakan tanggal sampel pan aing rek balak tangka sampel lain dijitankeun kieu garpuna nyaku aing teh dituna we kieu panggarpuhankeun kitu aing nanyakeun deui aing teh tadina teh aya sabaraha hiji garpuna kitu da loba teuing meureunan kitu aing panggarpuhan teh kieu tah maksudna rek balak tangka sampel goblok tah maksud teh kitu ngomong atuh pan aing tadi ngomong balak tangka sampel cek aing geuning petakeun kieukeun Gus panggarpuhkeun lain imah Gus panggarpuhkeun mana mah yakin teu ngarti euy ngarti kana si abahnya ge sekolah dina pagawean mah aing kurang kumaha ceuk maneh panggarpuhkeun panggarpuhankeun cenah oon siapa anu arek eta cenah di prakan tanggal sampe nyaku aing teh dituna we garpuh mun kieu mah ceuk maneh Gus pangnyongkopkeun atau panggarpuhkeun tah pancek aing Gus panggarpuhankeun rek melak tangka sampe pan ngomong oge pan rek melak sampe rek gimana nyecebkeunana pan ngomongna maneh panggarpuhankeun ku aing nya dituna we kitu teh salah poloho kitu salah saha sok jamna jadi kurang pinter otakna kurang ieu kurang jernih teu bisa kitu sok ngelak we pan aing teh salah ngelak tah ceuk aing oge tah dikitukeun aing pan tadi nanyakeunna di mana apa di mana kitu nu nagarpuh kitu pan cek maneh panggarpuhankeun yakin aya dituna we aing di dinya maneh mah nya ge ngora kuled otakna jernih kana si abah dina sagala bidang mah dituduhkeun ngarti itu ieu otak teh lamun kieu mah cek maneh lamun kieu mah cek maneh Gus pangnyongkopkeun atau panggarpuhkeun aing rek melak tangkal sampe cing ngarti pan aing rek melak tangkal sampe tadi kecapna ge panggarpuhankeun aing rek melak tangkal sampe lain dicecebkeun kieu aing ge berak kitu mah geus teu kudu contohan pan cek maneh oge kitu panggarpuhankeun anya geus ya dituna ku aing teh ngarti gawe teh lain kakara di aing teh goblok aing teh kitu mah wayahna we aya nampai ayeuna mah deka naon minta duit ayeuna bayaran sanu rek mayar pagawean ngajejedog bari jeung kitu tah hararayang teuing jiga mantok mah kitu lah ada teu salah aing da maneh-maneh keneh nu salah sok hayang meunang we naon teh sabar teuing aing teh hararayang mending ku aing geus jare mantok bali bayar tadi ge moal pusing ka aing aja ditana ge di kieu aing tabrek melak tangka sampel ning kalagapunna dicetankeun kitu da aing ge berak tibang kitu mah sia teh kabina-bina teuing otak ongko ceuk manehna panggarpuhankeun cenah di dinya cenah tanu arep diplakan tanggal sampel teh nyaku aing teh dituna we jadi kumaha bingung jadi hese aing mah serba salah kalau kan kitu teh aing rek balik sia kakek hop gawean ku sia heuh pancek aing oge garpuhan Agus rek melak tangka sampe lamun bahasa tangka sampe mah nya sia percaya mesti dikitukeun ge boloho sia teh ku kabina-bina teuing otak teh jore rek mantau bade meuli bayar ku aing moal najis teh mayar angin aing kitu patut teh teu balik jika dia ngajedog kan nungguan garpu jelema dasar lieur siapa yakin lieur otak teh banget pisan teu bisa kitu kek
aing teh kari 2 jam deui ti isuk. Ngadaguan ni kalohor teh 2 jam deui. Piraku mah dibayar ke heulaan aing mah. Aing rek balik awas yang ke ku aing ditagih ke ka imah sia. Aing balik sia. Jor sare mantong belah ngadeun ku kulutu saya pugu salah oge sia mung dibenerkeun hirup teh sia kumaha dunungan we. Cek aing kieu-kieu, cek aing berem-berem, cek aing hideung-hideung. Kumaha dunungan sia teh hayang ngalawan we ka dunungan teh. Jor rek mantong sia.